Hikayat tawakalna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kacaritakeun dina waktu Nabi Ibrahim alaihissalam rek dialungkeun kana seudeu make bandring ku Raja Namrud. Ka anjeunna datang malaikat anu tukang ngurus cai. Ceuk malaikat, lamun anjeun ngaharepkeun kaula rek mareman seuneuna. Datang deui malaikat nu tukang ngurus cai keneh. Saurna lamun anjeun ngaharep rek diaurkeun seuneuna ka awang-awang. Jawab Nabi Ibrahim, kaula teu mikabutuh kana pertulungan aranjeun. Keur kaula mah cukup Allah anu pangsaena anu dipasrahan. Malaikat Jibril turun dina waktu Nabi Ibrahim rek nepi kana seuneu. Saurna, naha anjeun aya kabutuh? Jawab Nabi Ibrahim, henteu ari ka anjeun mah. Cek malaikat Jibril, pek atuh geura nyuhunkeun ka pangeran. Jawab Nabi Ibrahim, cukup kaula moal kungsi menta parantos uningan kana hal kaula. Subhanallah, Masya Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dari kisah dan hikmah hikayat Nabi Ibrahim ini kita ambil pelajaran yang singkat, bahwasanya bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semata-mata Nabi Musa mendapatkan mukjizat yang luar biasa bukan karena jasadnya, akan tetapi tekad hatinya benar-benar mancok atau lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dihubungkan dengan kita yang benar-benar mengharapkan pertolongan Allah dengan kekuasaan Allah, maka sebaiknya hati kita benar-benar yakin 100%. Karena dibalik ilmu yakin, hakul dan ainul yakin, pastilah kita dilandasi dengan referensi yang benar, baik syariat, baik tarekat hakikatnya dan ma'rifatnya. Maka dengan cerita ini kita ambil pelajaran sebaik-baiknya. Apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita perhatikan, semata-mata itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.